Teman. Besok. Gacor deh. Alhamdulillah. Gacor nggak ulang. Hai dia. Penonton goblok dia orderan sepi. Macan ngalanisan di jamna sekali. Acan? Macan. Tadi ya, silaturahmi kuduan yang picing beas. Namanya Langit bakal caang. Jalan masih panjang, Lur. Kalem, udah sepoi kieu masih gaing anjing dia. kadang-kadang lu Barang era. siga saha. Dia KB gara-gara corona goblok anjing. Bisa diajak dulu, pokoknya nikmat sakit kan. Diajak dulu. Lamun corona eta aya wujudna nya. Oh. Aya wujudna ya corona ieu. Rek lalaki rek awewe. Puguh pan. Ieu mah corona wujudna eueuh. Barunya Lur RT urang, diserang keluarga. Ngadaftarkeun eta dansos 500, datang 10. Apa lieur? Tah, lamun ngomongkeun aparat ayeuna teh nu geudieuh di TV. Hah? Urang melajuna na TV. Aparat teh presiden, gubernur, RT, Aparat RW. RW, eta nu dieueuh. Di masker atuh, kan udah diwajibkan di masker. Ayu wali kota, bupati, kelurahan kecamatan, dan tak ekspos ke media. Nah, kahaya mah KB ekspos, katingali kinerjana. Oh, Jadi kan dekian ke, oh iya, saya gawe pemimpin udang apal gitu. Lain dengan sokot popularitas, eksistensi. Iya, tinggi-tinggi teh pribadi dia. besok-besok keluar balik penting, duit teu menang. Pamajikan manyun. Saya ditongengan. Mah ewewe corona jangan goblok kita pamajikan lain. Ewewe corona. Leung corona teh wujudna aya, ieu mah corona eueuh wujudna. Ayeuna hadena kudu kumaha tuh. Hah? Hadena kudu kumaha ya. Langit masih caang, jalan masih panjang. Nah, Nah, nanti mumpung hari kayak gini, jadi habis gelap, terbitlah terang. juga lah iso pakai pokoknya sama apa lagi. Tuh corona, tebongkeun wujud sia ka aing anjing, holigan ye. Holigan. Mun awewe, mun laki-laki, kuku jenisna ieu mah corona. Aing erek neangan kumaha wujudna aya. Erek neangan kumaha anjing. Lamun satengah laki satengah awewe dek dikumahakeun. Nah, erek kepikiran dirapatkeun heula ku KJS.